kalau tes segala bisa beli obat. Bulan culang masih kemana rugu pak Kan anh từ đây sorangan hayang we kau hayang tuh Ngerang aduh bubu ya tuh Dik deh. Ih, kau. Nun. Lạ đó nó cái cô chơi chẳng vui thế đã kịp tụ đó thế chỉ có vậy nó cô chơi mình mua để theo chơi rộng mình mua để chắc phải bước cái lạ rồi chứ đó Bài cùng. Thằng chập lại. Bảo là mua tí xíu. Masih mau obat. mày beli obat Ribu. Sebenarnya juga kalau insan sekolah masih kayaknya hari itu sih kalang itu seperti para lagi. Jadi pas aing tuh gue lagi ibadah dulu tak kolot insya Allah pegawai nonturkeun. Baru mau kopinya mau teh. Yuk, ui, sekali mau. Awan ni dak teh sudah cocokan dah mang masih sangkaan udah boleh jangan budak lu oke nih jagung teh sudah panen tuh ya seru-seru di dia lah ipuh tonton aja nama deh panen teh baru mina dibanding jeung untungna iya batin ngaran kehidupan deh naik ke turun bener-bener kudu saimbang yang penting mah kudu syukuran syukur sehat walafiat ge alhamdulillah bisa lempang bisa ka sawah ge batur teh anu geuring hang calageut Gusti Lek dut. Ya, lek dut. Pak gua. Aya teh mana keluar ke coba? Warung. Tanya Kak. Lawan dosana ieu mah. Jalan mah boga. Ya, dek boga ieu. Ting naon ieu. Anu jangan pas ieu. Tuh, busina itu kan budak ya. Bawa itu. Bawanya. Siap. Ya, iya. Ayo, Mang. Aduh Gusti, aduh iya nih kayak warna kia, aduh asupan ngebul kia, aduh mana kurang gaul, aduh lumayan kita sama kia. Sewa duk. Sopan saya kolot teh. Bah ningali pot urang teu?
Aing nyaho eta pot kembang aya di imah. Neanganna di imah lain di dieu sia mah. Waduk sia mah. Rokok elektrik nu aya ke bulan. Heeh, pot kembang eta di imah loba tuh. Ajar-ajar dari itu. Aing nama pusing sama si Abang. Pantuk sia ka itu teh. Teu jelas budak ayeuna mah. Aing sia gawe nganggur ka kitu sia tah. Hirup teh teh cereug. Tujuanna. Dah mora aya nama tari ceug teu bareres. Usaha henteu sagala naon teu ngaji kana redul sagala. Cekeri naon cing nya ka depanna teh. Inget deh keur ngora peurih kumaha hirup nangan duit teh. Dak aya nama tinggal ngareunna doang. Yang udu tinggal kakolot kan kolot kayak nuripun yang usah. Teh ceug tujuan ieu mah. Balik deh ah. Kita lepas, ini ke si RT ya, ada ya. Oh, sungguh. Assalamualaikum. Hati siapa teh? Hati berat deh. Bos Saib lah. Bos asum nama daang. Wah, ketan juga gerok. Aisyah kemana wae? Oh, biasa teh kan mudik teh. Mudik? Ban boga kolot di gitu. Di mai teh. Tadi gua cancer. Nek kalau udah bakti malah nek marita. Jadi ini pindah ka Cianjur. Kita ke budak yang kebiasaan itu ning sia mah. Puasa, salat mudik. Ai kitu aya naon nek nyampur mah. Gua tinggal nganggu wae lah. Itu teh. Mana lagi geus gila. Lu tahlilan mah. Saha itu? Alhamdulillah eta ngawinkeun lain teh. Kawin deui? Kawin itu. Gua majikan si Rijal kawin Anakna. Eta anakna. Tadi di masjid diumumkeun entes itu. Terus salat di ditu. Ayo yang dipanggil apa teh? Tadi aturan calik cenah ka RT na. Segala rupa lah. Pas ayo. Pak. Naon lain? Bae nyenak beas. Oh, kolot mana jelema boga oge sagala kita tanya. Tadi Umi mah bacewa juga menuk beo. Aing ah. Sok sagala pak geus aya mah yang biasa yang da amahin lu sedekah. Udah. Depan nek teu make samping, Pak. Ajeun nu tingali mah da Islamna, ngajina lain tingali saragamna hayu makan. Yang geus atuh mungkin beas. Kena Deka.